gitu Kang Gilmot urang teh dina raga ieu teh ngahibur warga RW 06. Oh gitunya. Nya warga RW 06 teh aya teh nuju ngayakeun resepsi kemerdekaan pentas kreasi seni jeung budaya RW 06 Desa Nagara Kecamatan Pacet. Anu kasabaraha Kang Ati? Kemerdekaan ieu teh nu ka-74 Kang Kim. Nuhun. Orang menang nyanyi ya weh Ieu teh nyasok atuh. tapi itu kan kemerdekaan maaf lain kurang teh kana lagu aja kana lagu tadi aya Pak RW tadi urang teh pira pun dinteu teh eta teh dunungan urang sararea lamun teh aya Pak RW mah urang mau bagang KTP edar kayak di KTP namun di jabal ku Pak RW atuh urang jadi teu ka akun warga negara warga negara RW 06 mohon naon Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia mohon gitu orang kawitan bae pangeun ku lagu lah Kang Ati tadi aya Pak RW Pasane selain gaduh lagu tadi teh jadi sate. sugan teh atuh aya nyawer atuh urang tah eta sugan aya nyawer ari kitu mah ade goreng ditampilkeun pan ku urang teh nya urang mah memeriahkan we Kang Ati lah memeriahkan lah nya apakah sadayana Putra Jayaran anyar wawangina sumebar sejagat raya kawentar apusin tutur sabar kesatiaan wiwitan siliwangi ginanyar sing jamuan kamasuk wangsit pitutur bukan asma luhur wawanena ka umur pesajalan kakabur diwari kesumelan putra pajajaran anyar wawangina sumebar sejagat raya kawentar ampusing tutur sabar kesatiaan wiwitan siliwangi ginanjar sing jamuan kamasuk namanya samingon pisan latihan lagi ya batu Namanya samingon pisan. Artinya alhamdulillah. kan sakitu-kitu nah we bisa nanti Masa gitu-gitu. kan sakitu-kitu nah Tapi lumayan lah alhamdulillah. ini lah orang teh debat hibur orang teh ngarah-ngarah orang teh selaku bangsa negara Indonesia gitu nu nyaah kana budayana ilmu eta dina mah goreng mah Dina mah urang teh. Alhamdulillah gini atas kapintor dari Pak RW teh tuh. Lagu teh ka Pak RW teh ka atuh. Kang Pak RW. tah mana Pan urang di dieu teh balik hibur masyarakat RW 0. Lah kitu. Dina raraga RI angka 74. Nyatukeun seni jeung budaya kana seni teh pan buat hidup kita jadi indah. Ilmu menjadi mudah dan karena agama hidup kita menjadi terarah. Oh gitu nya Bebe. Nya
pahit sama manis, sama bagja, sama cilaka. Sapi anakan. Nah, jadi kan sapi anakan. Sapi anakan. Aku mana gitu? Panggil apa dah? Sapi hamean. Anu renang bisa ngikau. Soalnya Mana dia mah? Bener wae dah. Aku mah gitu. Bisa ngelagun dah tuh. Bisa. Tuh, lagu naon sok pun bisa. Emang Emang daripada oh lah eta mah. daripada atuh urang teh di ieu wae disalahkeun we tuluy. Bisa gitu mah. Bisa. Ada salah deui tadi. Bisa. Moal masalah ieu mah. Emang kenawan cilaing teh emang ayam jago kongkorongo musika Inung maneh tereh biji aku makan gitu kan tadi emang grabalik selain emang inung maneh kongkorongo inung maneh kongkorongo wah inung ayam Iya dengekeun kita orang teh kadieu teh jangan merangkang ngahibur sejaning ibadah orang teh da ibadah teh apanya selain di sholat orang teh yang ngahibur jangan galau-galau nah teh ibadah saha eta ali pada ningali beurang saha eta gini tah model ibadah teh nya selain di sholat aya geuning aya mun urang aya nini nu deuk nyebrang nini nyebrang sok urang teh ledot di kumaha diseberangkeun dituntun diseberangkeun tah modelnya gitu tah aya model aya sampah di jalan asupkeun kana tong sampah tah eta teh ibadah model naon dia ayeuna teh model ngarona cing di kumaha cenah ngarona teh teu kudu ieu wae teu kudu bersih wae teu kudu wajib wae urang geus selaku tokoh masyarakat kudu bisa teu kudu ngarona ulah cicing wae teu paruguh tah kitu bener benar dik gitu tong rona-rona bangsat-bangsat kumaha rona mah setor ka urang iya, itu kan baik bangsat mah bangsat penting mah setor we ka urang amoy cenah sepak kudu setor cenah iya dengekeun lamun ngarona teh urang teh kudu nguriling ieu nguriling urang teh kabisi aya nu teu damang kabisi aya anu keur kumaha di bumi teh keur dibunuhan kudu nguriling ngarona keur galau mah kadenya tah ulah cicing wae di pos ieu mah ngarona cicing we di pos ngaliwat we nguriling tuh
keamanan anak kudu naudnya dijaga orang teh. Tah eta bener itunya. Suatu orang lajengkeun deui kana lagu misalnya. Lagu naon atuh? Khusus kamu galau karunya dina impian we. Oh dina impian. Alah hese pisan eta mah tadi ge hese geuning. Nya moal atuh. Nanti cobaan kamu. Cobaan heula nya. Allah